Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ayuhal hadirun wal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji jenengan syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu mana ka urang sadayana syukur iroda mantena Allah urang biasa kakumpul deui umum pulung kanggo ngalaksanakeun kewajiban urang nyaeta golabur. Mudah-mudahan urang sadayana kusababia riungan sing dijantenkeun wa Allah Subhanahu wa taala hiji kasayang monggo Allah Subhanahu wa taala. Dur Allah mudah-mudahan ngahapunten kana sadaya dosa urang sadaya. Oke teh hilap sholawat miwah salam urang curahkeun wae ka panutan urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu ya teh seueur anu kedua nya di Bandung aya di teh anu geus pararupus di Sapan aya nya anu kedamang urang doakeun urang sadayana engke tapi nya di akhir pangaosan supaya leluasanya kang ngadoakeun. Di Bandung ya sabriji teh nya seurang kewe ibu sadayana anu kusim kuring dihormat dina katerangan kana ibu ieu warobiha jeung ari anu kaobatna dina bahasa eta anato libal akhirati sanyanyana ari anu nyupri akhirat eta asadu leuwih berat naonana ibtilaan cobaan nana sekali deh singkat kosnya anatolibal akhirati sanyanyana ari anu nyupri akhirat eta asadu leuwih berat naonana ibtilaan cobaan nana naon cenah Bu hartosna we Bu naon we naon we teh sajadian geunteu sanyanyana ari anu nyupri akhirat eta asatu leuwih berat naonana ibtilaan cobaan sepakat gitu tuh bener bisa keur nyupri akhirat mah loba cobaanna oke Bu desa gede jalmi khususna di urang apaleun eta teh dalil wajib nya ari ngaran wajib kumaha
dilaksanakan menang gayaran jadi dilaksanakan menang sih kecewa seperti gila bagi masyarakat mencari wajib bikin jalan sadaya kalau diulang tersakiti anu hauream maka agar nyupri akhirat jalma anu nyupri akhirat mah ngejalankeun benar di kalangan sekali itu mengerti saja panjang ulang tampilannya sabada ieu ngadongakeun anu parukus di Bandung video ayahnya Ustaz nanya doana kanggo kumpiang kanggo nya sebuah di pasihan di tebu sabere itu bere kewet beres pangaosan kurang ngadongakeun kanu teu damang sapanya terus anu nyungkeun doana di buah hajat buah hajat teh Cetati, buah aja tati. Cetati ieu teh putrana namanya Cetati nih Cetati nyungkeun ieu mah doana teh nya almarhumah urang doakeun kewe supaya non teh tanama kos banda pangaosan sakali deui Bu urang balikan deui anak qalibal akhirati sanyanyana ari jalma anu nyupri akhirat eta asyadu leuwih berat naonna ibtilaan cobaan apa dompres banyak ku dompres teh yeuh ayat 7 bukan anu kamari nyeratkeun sahanya ayat kainami pangnyeratkeun nya supados ka bagi sadayana untuk ayat 2 ayat 1 bagian sakali deui Bu anak talibal akhirati sanyanyana ari jalma nu nyupri akhirat eta asyadu leuwih berat naonana ibtilaan cobaan tuh soke buktikeun ger salat asar ai istri masuk masak terus heula kakaknya ada kewe satu deui ago keur nyamu keur ngaligihan di situ non hesena paruman heula sok ibu lamun urang ayeuna ngahesekeun parentah wajib di Gusti Allah bakal silakan naon sababna ari ngaran kewajiban mah kudu dilaksanakeun teu nyaur mah buat deui keur waktu masak geletuk terus matak kada adan teh wayahna urang teh gerak abda omong ibu naon samemeh adan teh samemeh nyamu ame barokah ibu samu teh pasakan teh ame barokah urang teh geunah gaduh abdas tos abdas kitu urang geunah netepan syukur wudu barokah tos kitu teh ngarumasak teh urang gede dosa salat we tolak naon dua rakaat tawakkul insyaallah pasakan urang bakal barokah maghrib wae ngawae urang teh kudu introspeksi diri urang teh kieu bawa dina kadaharan urang aya nu kumaha aya nu teu halal aya anu
naon teh teu barokah we ngajalikeun naon ngajalikeun mantap mantap sing apik sing bersih di Islam anado batu minal iman kebersihan teh sebagian daripada Iman. mantap lamun aturan-aturan agama Islam ibu dianggo ku urang insyaallah urang bakal beres roes dina lingkungan mabrape beruntah nya moal naon sababna daya aturan kebersihan mah di agama Islam contoh we sok osok ningali YouTube Kang Dedi Bapak Aing Allahu Akbar etahnya ngancruk kana naon kana walungan bari naon ngaraeun eta di mana aya gubernur su gubernur ieu mah sampai ka kebersihan kana kokotoran sing horeng teh pikeun uswah contoh kurang batur mah pangkat gubernur tapi daek bersih aya anu teresep mah pencitraan nya anu teresep kuringan wah si ieu pencitraan padahal teh kitu sok karututan elit politik teh lain naon elit politik teh pencitraan terus Kang Dedi mah ibu tingalikeun dina segi kemasyarakatan yang angate kanu anu teu boga modal di modalan terus ningali YouTube Kang Dedi ibu anu naon teh jelema henteu banget dikabarakeun oh di gojol ke tentara oh anu teresep mah geuning mah pencitraan padahal lamun urang nurutan Kang Dedi sok tingali eta teh uswatun hasanah dohir eta teh realitana teh kitu ibu pagawean agama Islam teh kudu kitu kudu siga ka Dedi Bapak Aing osok kalajo bu wah sagala geuningan kanu leutik ngabantu nya kanu kakurangan ngabantu kanu sakola anu naon ibu sok tingali mata kurang ku orang-orang elit politik teh kudu dibantu lain omong doang kudu naon kudu bener-bener siga Kang Dedi we bu di mana aya pemerintah sepakat gubernur di baheula aya kitu teu aya bu kita ngartos tadi yuk balik tadi kan tadi di bulan gayong ya teh saeutik we tong lebat teh anatoli bal akhirati asyaddu ibtilaan terus anu kadua wa aksaru jeung leuwih loba naonana mahabbatan kacintanan tadi tehnya hiji anu nyupri akhirat teh berat cobaanana kadua loba naon kacintaan nana kasaha ibu ka Gusti lamun jelema nyupri akhirat pasti bakal dikacinta ka Gusti naon-naon ayeuna piwara Gusti Allah dilaksana sumberna dina naon dina al nafas bu jadi nyupi di akhirat mah kaiji berat cobaanana anu kadua jeung loba nikacin karena ka Gusti Allah abadan dina salawas lamun bener-bener jalma eta cinta ka Allah pasti bakal melaksanakeun parentah-parentah Gusti Allah. Kitu simpulna. Tuh jeung sing saja mah anu bukti ka Allah. Anu leuwih deukeut ka Allah tah jelema teh
kudu mika cinta ka Gusti Allah. Maksudna Bu, jeung sajalma anu bukti eta si jalma teh ka Allah, anu paling ngadegkeun dirina ka Allah, eta jalma teh kudu ngalaksanakeun parentah-parentah Gusti Allah. Anu dicanak ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu ngartos Bu. Bu ngartos. Simpulkeun we. Jadi jelema anu kahiji, jelema anu nyupri akhirat eta teh banget cobaan nan berat cobaan jeung loba mika cintana ka Gusti Allah dina salawas lamun nyupri akhirat jeung cenah kabuktian nu katiluna jalma eta teh leuwih deukeut ka Gusti Allah.